Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4. Nomor kahiji yaumul Jum'ah. Poe Jum'ah teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jum'ah teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Ku Gusti Allah di jero poe Jum'ah teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jum'ah atau asar, teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jum'ah teh ulah ka mana? Ulah ka mana? Coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sapoe Jum'ah bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jum'ah mah. Nulis bae aja kelantas bae. 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae. Nah ieu pa Jum'ah lain lalagaan sebut daga sayyidul ayyam rajana poe Jum'ah. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jum'ah. Sabada azan. Tah, sabada azan di dinya waktu ijabah. Cik sakaol sabada salat sunah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cik sakaol mah memeh imam naik ka mimbar di dinya gegeraan mentak. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia ngagusi mobil. Teu parugu. Ulah di embat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah kahiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakeun salat Jum'ah. Siksa kaul mah ta salat Jum'ah. Siksa kaul deui mah jam hiji. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jum'ah mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys, diberi langsung. Asal orang pas di waktu eta guys, masya Allah. Ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaanna malam-malam ganjil, padahal mah teu kitu. Kebiasaanna malam lilikuran, padahal teu kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh
Dibentah-bentah ke kieu asa di mana? Tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu. Poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua Yaumul Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatahu. Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan gubron. Deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai. Eueuh nu make jas, eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi eueuh nu make endeu ka Arfah asup ka salon teh aya. Eueuh, tah dek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak, bugu baju ge teu dipake ngan saukur dua helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal. Nyana daratang ka Arfah. Aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotok-na. Tuh deuleu menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki deuleu dararata. Hayang nyaos ya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual, buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di nagarana mah pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi nagara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia. Coba malaikat. Aneh tante. Lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumaon peta bupati hayang menang jatah. Ku goblok-goblokna bupati. Ku goblok-goblokna presiden. Tuh, anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah di ditu, di Amerika lain di urang. Di Amerika teh mana? Di Amerika di ditu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar sia. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geurage. Hajuat Abul Abdan isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Kunaon mengaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran bahan. Kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang.
nomor katilu yaumun nahri poean lebaran haji qarrabal abdu kurbanahu tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban Allah mah teu hayang dagingna Allah mah teu neuleuh getihna tapi Allah mah neuleuh teh takwana la yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa los daging nama jang sia dahar ku sararia tapi aing menilai nuku aing katarima takwa na eta jelema fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu setiap tetesan getih nu nyek celekatan nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa setiap tetes tlak mangkaning sabaraha gelaseut getihna ieu getih sacek celek bae suara jasa ieu lah poe lebaran mulia jasa teu bisa urang kuari mah moijid korban kuari teu bisa di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa lantaran keur ditongton ku malaikat kararieu malaikat coba tuh si haji itu boga sebenarnya namanya duit pan bangunan nyokotan daging bae ulah neuleukeun tunjuk aing atuh biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah, mana coba situ. Ji, pan situ mah duit loba ge teh coba situ. Cet, tuh. Malaikat, itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh Pak anu mah di anu mencit. Cek Allah guys, bukakeun lawang sorga. Dibuka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Yang celengan berarti amun kiwari datang ka lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak. Kabeuli kitu embe Garut. Bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeuli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan manuhunnya sial dah babaturan. Emang gak ai babaturan menumpang nuhunnya kurang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah cet deuk mayar enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek. Masya Allah. Geus mah deui teu puguh karuh. Eueuh logak naon direm. Hut bae. Karasa yang nyenud ka dieu. Tukang ojek teu bareres. 2, 3, 4 Yaumul Fitri. Poe lebaran fitri. Eta teh lain sembarangan poe
lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan, nyana seakan-akan dek nyokot gaji, berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah, syahidukum ini qad ghafartulah. Kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot manggeus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid di imah bae. Teu beres teh kolot. Poe Jumat, yaum Arfah, lebaran, haji jeung lebaran titip. Poe nu opat eta mah lain sambarang. Geus disunahkeun di jero bulan haji teh urang puasa sunnah, puasa Arfah bae. Masya Allah, pohara ya Arfah lain lalagan. Puasa Arfah teh eta puasa nu ganjarana pohara jasa. Antara aya hiji carita budak ngora, eta budak ngora neulan bulan bae, begitu tanggal hiji bulan haji langsung nyana puasa. Puasa tanggal hiji nyana mah selain Arfah deui di tanggal hiji. Cek Kangjeng Nabi, mayahmiluka ala syami hadhil ayam, kunaon maneh ieu muasaan poe ieu? Cek eta anak muda, bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah. Inna ayyamul masyair wa ayyamul haj. Masallahu ayyushikani fi du'aihim. Ampura Gusti Rasul. Abdi mah ieu nu mantap puasa ge sugan berganjar bae. Emang lantaran inget nu di Mekah. Di Mekah teh ieu poe teh ayyamul masyair wa ayyamul haj. Diakhiri ku Arfah tanggal hiji geus siap-siap. Di Mekah teh menunggu diberangkatkeun ka Arfah. Geus sarariap nungguan diberangkatkeun tanggal 8. Langsung diberangkat ke tanggal 9 wukuf. Masya Allah. Abdi mah Gusti Rasul henteu ka Mekah, tetapi jelema di Mekah teh kapan ngadaroa. Sedangkan doa na anu di Mekah nu di Arfah teh di tanggal 8 tanggal 9 moal datang ka misle kabeh diijabah ku Gusti Allah. Ku agungna poe Arfah jelema ngadoa diijabah. Abdi mah pan teu ka ditu, geus abdi puasa sugan bae. Abdi dihijikeun doa-doa nu di Arfah, engke bisa nyedot ka puasa abdi. Sakumaha beusi persani we geus sedot. Tah doa-doa jelema nu di ditu ngadoakeun ka nyarana masing-masing oge ka muslimin muslimat sadunya. Sugan bae abdi keur puasa mah. Tuh. Abdi mapan ka ditu henteu. Kemudian atuh hayeuna mah kitu abdi mah jaga we henteu di dieu. Geus bae atuh abdi mah rek puasa, abeh akur ganjarana. Kumaha teh cak Kangjeng Nabi? Cak Kangjeng Nabi masyaallah. Fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adlam mi'ati raqabatin. Sanyanyana tetep ka anjeun. Anjeun dibere ganjaran unggal poe nu ku anjeun di puasaan eta sabanding jeung ngamerdekakeun 100 abid sapoe. Wa mi'ata badanatin jeung 100 onta, mi'ati parosin jeung 100 jaran yakni kuda yuhmalu alaih fisabilillah anu dipake perang di jalan Allah. Kabita jasa ganjaranana. Atuh maneh mah dibere ganjaran sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid, sarua jeung boga onta 100, boga kuda 100, diberangkatkeun jang perang fisabilillah. Tah ganjaran hiji ge pohara jasa sabilillah mah syahid
atau komo ieu 100. Tah nu bantak lamun jelema geus dibejaan ganjarana model kitu, haju teu daek puasa, goblok. Goblok tah. Nah, madak dek dileukeun awas. Awas ke minggu hareup lamun kadeuleunah teu popoyong kodan lemes, teu leuleus berarti teu puasa. Geus kuduna kieu nyiduh mah. Orenganan keluar di majelis mah ngarokok. Ieu nu matak dicaritakeun ge supaya daek puasa. Lain lalagaan ganjaran masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere jag-jag, dibere kuat ngalaksanakeun puasa. Poean kahiji tanggal hiji Perbo ieu lamun urang puasa ghafarallahu fihi lantaran poe eta teh Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga kemudian ka India, negara India langsung sujud dihampura ku Gusti Allah tanggal hiji haji. Bisman shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema. Ya Allah ya Rabb. Poean kadua istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Kangjeng Nabi Yunus kabur ti nagara kitu Yordan. Tidinya Kangjeng Nabi Yunus berangkat naik kapal lantaran henteu izin heula ka Allah di negara Ninawa. Kangjeng Nabi Yunus disiksa ku Allah dengan cara diragagkeun ka laut. Diragagkeun ka laut tapi lauk nun geus dititah ku Gusti. Hei lauk, tambah aing ngaran Yunus, poe ieu dek dibalangkeun. Caplok ku sia, awas ku sia, lecet, siksa sia poe. Wah, cek Kangjeng Nabi cek lauk nun, waduh, aing betilok kos kieu sebenarnya mah. Ieu mah bahaya jasa cek kana. Geus kieu bae salat. Begitu dibalangkeun geus langsung salat bae ka jero laut. Cek Kangjeng Nabi Yunus, jaim jero laut. Ieu hatena ieu. Ieu ansangna ieu. Ansang ta insang. Les ya sok jasa abong jualan lauk teh ya. Nah, geus kita badongengna Kangjeng Nabi Yunus mah akhirnya Kangjeng Nabi Yunus dikaluarkeun fa akhrajahu min batil hut dina tanggal 2 haji dikaluarkeun terus sakumaha orok kaluar ti rahim indung teu daya teu upaya masyaallah mantak man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha taala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Sajelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Geus dikitu-kitu ge tetep bae aing kuat moal nya ieu. Aing puasa ulah ieu nya. Mangkani aing mah di pasar. Mangkani aing mah di pabrik geus uji bae nya. Kurang yakin. Kuduna yakin aing mah paeh geus pokona. Tilok aya dongengna puasa paeh. Lah geus pokona puasa gitu. Datang ke jam 10 cak nya tuh. Leutik jasa kayakinan ada. Poean katilu istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihi salam. Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria mendak man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'a. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat.
masalahna besi teu kuateun di dunia diberet kak aju dipake abrut-abrutan cak Allah moal aing mah mendingan engke bae di sorga nah engke di sorga teh ya urang teh kieu anu poe eta aju ngadoa mah begitu asup ka sorga nah ieu mah ganjaran-ganjaran anu sejen nah ieu mah waktu maneh tanggal 3 bulan haji menta hayang dunia hayang ka beuli mobil nah ieu ganjaranna tah mobil kijang tah protes jana ya Allah ya Rob atuh kijang ge baheula keur di dunia nya di sorga aya kijang tinggalin ku batul ojol Gusti ojol jeung naon ja jeung Lexus we atupan baheula mentana kijang maneh henteu emang Gusti emang kajen ku kumaha Lexus bae Lexus kumurahna Gusti Allah dibere ulah Lexusnya tah kapal bae eta murah Gusti Allah dikitu-kitu ge tetep kuat moal aingnya ieu waya yen maksud dibere bebejak kieu ge ye ai santri mah geus nyaho kula ge santri kiai atuh yakin geus nyaho ieu mah jang anu bangsa pedagang budak sakola nu teu nyaranaok nu tilok maca kitab lah aya kiai mah geus ge poho deui ieu mah mepelingan ieu mah poean kaopat al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun tanggal 4 bulan Zulhijjah geus atuman soma zalikal yaum sajelema nu puasa dina poe eta yakni tanggal 4 nafallahu anul basa wal faqra bakal dileugitkeun ka riweuh jeung kapakiran tanggal 4 masyaallah Wayan kalimal yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah geus man soma zalikal yaum bari aminan nifaq amin azabil gobri sajalema nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur ieu penting ieu pilihan bae atuh urang tah tanggal hiji tanggal 2 iya aing mah tanggal 5 bae geus lah resep jasa aing mah ieu enggeus tanggal hiji teu puasa tanggal 2 tanggal 5 mun ditanya apa sih tanggal 5 doang aing resep tah ganjaranna tah eta doang tah aing mah teh di sisa kubur selesai aing mah geus aduh budaknya gagah aing prak dipilihan puasana macem-macem bae Wayan kagenep al yaumul ladzi fatahallahu linabihi fil khair Allah mukakeun ka Gusti Allah ka nabina dina eta tanggal genep dibukakeun kana kahadean kemenangan geus mansomahu sajelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah. Kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah, atuh moal disiksa salilana terus bae. Masyaallah, ngadengekeun mah pohara. Puasa moal. Aduh, Gusti Allah, ganjaranna gede jasa ieu. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Lah cenah kieu tahun kamari geus puasa ieu cenah. Ku ali mah geus nyaho ku mah eta ganjaranna tahun kamari ge geus. Tahun ieu moal ji. Beuki dibere beja mundur sama. Yaumus sabi al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul ashr. Poean katujuh mah poean di mana poe eta teh ditutup lawang jahanam teu dibukakeun deui datang ka ayyamul ashr tanggal 10 mulai poe eta tutup lawang neraka jahanam ditutup kabeh nu mantak man samahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri
wa fataha lahu salasina baban minal yusri. Sajelema nu puasa dina poean katujuh Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah. Tanggal 8 tarwiyah man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah, bakal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran. Nu penting maneh puasa tarwiyah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tatang ka tanggal 7 sakitu gedena, 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaho sia ku buade gedena. Masya Allah. Model dibabagi we anak tah jang sia tah jang sia. Nah, anu bungsu mah tiok dibere nyaho. Tenang sia batu. Make kiceup sagala tah kolot make kiceup. Hiji tah, kedua tah. Dah, bulu deja satu gol de tah. Cek lu bungsu teh aya abdi. Geus tenang. Maksudna naon? Imah jang sia. Kedokan jang sia. Tuh kabeh mobil di jalan jang sia kabeh. Sokon mah. Sia kabeh geus. Nah eta nu bungsu mah teu dibere nyaho. Nu kahiji kadua katilu kaopat dibere, tapi nu bungsu cukup ku kicep. Asal geus kitu we geus mantep jasa. Urang bae ku babaturan teh babaturan keur ngababagi tah. Noel ayo gampang jama. Pareng poho ka dituna. Atuh poho ge model si eta. Gusti Allah mah boh tuh malah poho. Ngeus dijamin. Ya Allah. Nah, poean ke-8 ialah ngaranna Yaum Arfah. Poean Arfah mah man somahu sajelema nu puasa dina poean Arfah. Bayangkeun coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal. Eta puasa bakal ngaparatan sataun ka tukang dihampura dosa, sataun ka hareup dihampura dosa. Tah mah sataun ka tukang ka hareup, apa lu haparatan? Ka tukang sataun ka hareup sataun. Geus anu kamari sagala noel si Mbak, sagala ngabonceng si jahe. Eta ku puasa ye beak kabeh geus. Beak kabeh geus. Tah aduh. Mantap puasa Arfah. Puasa Arfah. Sataun ka tukang, sataun ka hareup. Nah, geus puasa Arfah tah. Menang 15 poe haji ngebonceng jahe deui. Dihampura kos kieu mah. Aing geus puasa geus. Siapa tolong? Allah Karim. Guys, tinggal tanggal 10. Tanggal 10 mah tanggal nu tadi dicaritakeun poean kurban. Urang berangkat ke masjid, siapkeun mencit kurban. Boga meuli kebo sapi, teu boga embe bae, teu boga kotok jago. Kotok jago urang boga duit, kotok jago sabarita hargana? Kotok jago nu bagus sabarita hargana? Hah? 50 wah. Tilok meuli maling teh mah. Arep nyawa. Masya Allah. Masa 50.000? Aing ngaborong gos gitu mah. Ini kotok jago, set, bagus. Pencit, set. Asakeun. Beres asakeun, embrakeun di tengah imah. Panggil pemajikan jeung anak. Ya orang korban ya. Cak anakna bah. Ari korban mah didikeun ka batur. Dikeun ka sa? Atuh kanu susah. Di negara ieu sanu leuwih susah. Abah sia nyaho. Cak anakna heueuh oge nya makana. Ye, sia sok macem-macem. Lembur ieu pang susahna abah sia. Geus bener beres. Atuh kitu mah bah, beres.
niat korban geus. Asan dilaksanakeun nu eta Gusti eta. Nah ieu mah maksudna dicaritakeun padahal unggal tahun urang supaya tergugah deui. Padahal mah geus nyaraho komo nu sok maca kita mah kajeun iman nambah keyakinan jeung kesempangatan dalam rangka urang ngalaksanakeun puasa. Poerbo nganu baring bagus nama lantaran di sabulan teh disunahkeun puasa teh 3 poe. Hiji awal bulan, 2 tengah bulan aya mulbid. Nomor katilu akhir bulan. Akhir bulan tah nu mantak nu bagus nama puasa teh tisuk Senin. Tisuk Senin, Salasa asup akhir bulan. Rebo awal bulan, bari bulan haji. Geus isukan. Siapa bangun moal atuh. Isuk tah, geus. Mulai isuk geus geura ngamparkeun sajadah di masjid. Geus, kieu bae geus wajib. Geus kolot bae naon ditu? Geus kolot mah kudu kieu ka incu, ka dicu. Enak. Ambean coba ieu embun-embunan Abah. Geus bau kuburan can. Ieu mah geus kolot nonton TV keneh. Mbeuh ke susuwit sagala deui. Aya nu liwat teh suit. Masya Allah. Eta mah nu kos kitu mah ngaranna eta mah berit. Berit nu sok susuit mah. Nah mendak geus urang petakeun awak urang di tengah-tengah akhlak moral bangsa keur carut marut. Korupsi kadengena makin menjadi-jadi. Bohong makin menjadi-jadi. Berjamaah maling di PNS geus terjadi. Cukup jangka neraka kos kitu bae. Cukup jangka neraka mah. Asal diangkat jadi kabag bae. Geus kudu babagi. Kudu babagi. Meja anu. Ye, emang kumaha gitu, emang aing teh nyaho parangsan. Nah, rapihan awak urang. Bisi teu kapanggih deui. Jeung bulan haji hareup geus kurang 0-0keun kabeh. Bebeja ka pamajikan, bebeja ka anak. Abah mah yang geus kolot. Puasa deuk di masjid bae. Geus atuh sian nu ka pasar, sian nu dagang kabeh. Abah. Nah, geus tarima beres bae geus abah mah geus. Cak pamajikanna enak aya. Jadi urang siapkeun puasa tira. Tah, nu nyebut isukan gue deh. Wallahu alam. Coba isuk. Nah, etalah sekadar penjelasan tentang poe-poe ganjaran-ganjaran dina poe-poe bulan haji anu sakitu poharana. Tapi tetep bae iwal timun tayang ka Gusti Allah nu boga tanaga, nu mere tanaga Allah, nu mere kuat Allah. Sanajan urang hayang-hayangan ku Allah teu dibere kuat deuk kumaha deui. Sanajan urang resep ka ganjaran Allah henteu mere ka urang daya jeung kakuatan deuk kumaha. Entek nu boga kuat Allah penta ka Allah. Ya Allah ya Rabb, abdi minta kekuatan ti Gusti ja Gusti nu boga kuat. Abdi hayang puasa ku gedena ganjaran Gusti. Tuh. Wallahu a'lam.